halangan jalan baik. Mereka mana? Lah ka mana geus awas sing dikelewat sih. Kehela naon? Mereka mana sih buru-buru bae? Ih, ampun aing mah. Nasi hang nyaho bae urusan aing saruan toko si dada eta hang nyaho bae. Geus kesal sih balik ya sih. Ai galak amat sih. Ih, ampun. Aing keur heul ya Boim. Saruan toko si dada ngaganggu bae. Geus aing mabur dah. Ih, ampun aing mah. Kesurupan meureun. Nah, eta jelema pugu-pugunya. Galak amat. Ih. Naon deh si dada ieu masalah bae. Seli. Anu yang balik deui ka Seli. Malahan dihina ono. Nasib. Asik kunaon ngahulang bae. Pas kotok-kotok teh lo. Ai. Si kunaon sih no? Ih. Si teu buka duit lain. Ih, pinekeun. Cenah secara kanan apa demongo? Lain. Terus si kunaon ngalamun bae. Bisi kasambat sia ulah ngalamun di dieu. Kamar anu kasambat. Peri hati aing peri Boim. Diputus ku si Seli. Pira kuno? Oh, Bener sih ya diputusin si bener Seli. be. Atuh no, wajar banget sih saat diputuskan si Age. Atuh ibarat perbandingan langit jeung bumi no. Siapa gitu mereka babaturan. Lain kitu emang bener fakta kitu. Nek mabur lah ieu mah. Itu sih euy, ini apaan sih ya? Mabur ieu mah. Babaturan rokok. Rame. Si Nuralah nepikin ngambek kos gitu. Biasanya gitu jutek. Kayak masalah naon ieu nya. Udah kudu diselidiki mah ya. Si Dadai. Siap, kita neng bae. Aing karek nempo dai. Sia ngalamun kieu. Kunaon sih? Beureum diceritakeun mah. Ti saumur-umur aing geus sagede kieu yeuh. Sakarak aing aya nu ngahina yeuh. Masyaallah. Ada aing. Kek ngahina. Saha nu ngahina dai? Atuh eta im. Yaelah, urang da teh. Ih, aing mah ampun sia. Aing teh kira-kira ngahinana. Ih, Bener dai. Pira aku si Nurlela. oh im, di Nurlela. Atuh palingan bae tadi kapanggih aing manehna kos kitu. Jutek. Dina kumaha kitu dai. Aing dihina di Nurlela im. Panjenengan aing goreng. Ngamiskin, jadi kebunan naon. Atuh, njak jasa tadi Kang. Aing geus pernah kawin 3 kali, kakarak aing dihina ku bikang kos kieu im. Dai. Ya ulah seserian. Lain gitu, emang saja ngomong sia ganteng dai. Kuku goreng. Atuh bedana bes ya im. Kan aing geus pernah kawin 3 kali. Yang model sia kasep dan pernah kawin. Ayo. Repoh geus kitu mah. Aing mah terus kumaha kieu? Pira aku kowe nu bijeun ka 4 kali na ieu bikang. Eta sia. Pokona mah eta im, bikang kos kitu ngelunjak ka aing. Dileukeun ku sia ku aing, dijieun ka 4 ku aing sekalian. Kajeun aing 4 kali los kawin. Pada siap ngan kos kitu urang kasep doang. Can pernah kawin. Santer aing isuknya. Ka mana? Terus ka mana be? Ha? Terus aing sieun ka mana? Geus, udah mah aing nang pusing heula ya. Ampun aing. Ayo aing dai. Aisyah kunaon Serli seserian sorangan pas jelema gelo. Aduh. Iya, anu hayang kenalan jeung Serli. Saha Serli? Si Alek. Tuh Alda tuh. Iya Alda, ngebel Alda. Halo?
Oh, ini Alex. Iya, ini Sherly. Apa? Mau main ke rumah Sherly? Oh iya, boleh. Kapan ya mainnya? Apa? Malam minggu besok. Ya udah, Sherly tunggu ya. Ih, eta si Sherly, aing ditinggalkeun pan. Tak, kebeneran si Lisa. Ada. Alda, serangan bae di dia. Oh, puge. Tadi anjing si Sherly, tapi si Sherly ninggalkeun aing. Kemana? Si Jangko kemana, Bu? Pan ninggalkeun maneh, Alda? Kunaon? Ngambek ta si Sherly? Lah si Sherly ieu karak aya nunduk ulin ka imah nage. Meni ajlotan. Oh, gitu. Emang saha nu rek ulina? Eta si Alek. Orang mana gitu? Tinyaho eta orang mana, Bo? Kami makadunya be Tanisa ka si Ono. Manehna kamari hayang minta balikeun deui ka si Sherly. Tapi si Sherly nambungeun. Kunaon kitu? Lain kumaha Nisa. Kami makadunya be kamari ka si Ono. Manehna dihina ku si Sherly. Dihina kumaha? Eta si Sherly ngomong lamun si Ono geus mah goreng miskin deui cenah. Gitu. Ai si Sherly. Geus lah ulah sok ngomongkeun si Sherly, jamahna baturan urang. Terus urang kuari ka mana Alda? Ka ditu bae urang nyangkeun si Sherly. Mau saya? Ayo. Bisa, itu si Ono karunya amat nyelandai behnya. Geus no, ulah sok dipikiran. Nyahono sini saya keneh. Anu mah diri hate ku si Sherly dihina. No, si Sherly eueuh ge, pan aya tuh si Nisa. Ih, Alda suka jodoh-jodohkeun. Sia be. Naon di si Nisa ka aing? Atuh sia be. Embung aing mah, atuh geus sia be. Atuh anggeus aing ge embung. Sah. Dah, ieu jadi jelema goreng mah. Ku si Sherly diputuskeun. Si Alda jeung si Nisa arembungeun ka aing kumaha nya. Nasib. Geus kieu mah kudu nyangan syariat aing supaya awewe narempel ka aing. Ya dah. Tuh, jalan mana tuh? Itu si Jahe. Rahasia serangan baik. Enggak lah. Ampun. Ai maneh boy, geus naon nutur-nutur aing bae? Ya beneran emang ngambek. Lah, amat. Aing mah lain lalagaan, ngambek ke sia duaan, boim, dadai. Tapi na beneran aing mah ngadatna. Dai, beneran ya mah marah. Dai, ya mah beneran si Nurlalah ngambek ka urang. Wah, tuh aing ngambek. Aing mau kuat diledek sia, kuat nyeri hati aing. Geus pokona mah sia isukan antara aing bae lah. Ayo, Kemana? geus ka mana be pokona mah.